Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Qala musannif wa dal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang neraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Sapinah bagian pasal syarat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu taiji pasal surutul Fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah. Asyaratun eta aya 10. Atartibu kahijina tartib. Janten ari syarat Fatihah teh sadayana aya 10. Anu nomor kahiji nyaeta tartib antara ayat-ayat Fatihah. Janten Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah jeung saterusna. Ngaheulakeun anu kudu ti heula, manderikeun anu kudu pandeuri eta tartib. Wa mualatu jeung tuluy-tuluy. Anu nomor kaduana nyaeta tuluy-tuluy antara ayat-ayat Fatihahna. Wa mura'atu hurufiha jeung ngariksa kana huruf-hurufna Fatihah. Janten urang teh kudu ngariksa kana sakabeh huruf-hurufna Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha jeung ngariksa kana pirang-pirang tasdidna Fatihah. Nya kitu deui kana tasdidna Fatihah oge urang kudu diriksa anu insyaallah tasdidna Fatihah teh aya 14. Tah eta anu 14 ku urang kudu diriksa. Wa ala yaskuta jeung yen teu repeh si jalma saktatan kalawan repeh tawilatan anu lila wala qosirotan jeung teu repeh anu sakedeung. Anu nomor kalimana nyaeta ulah repeh dina nalika maca ayat-ayat Fatihah rek repeh anu lila atawa repeh anu sakedeung. Yaksida anu ngamaksud si jalma biha kana itu saktah teh qota as-sholati kana megatkeun salat. Janten repehna teh ngamaksud kana menggatkeun kana salat. Meunang. Wa qiraatu ayatiha jeung maca pirang-pirang ayatna Fatihah. Wa minha jeung eta tina sawarna itu Fatihah teh al-basmalatu ari bismillah. Janten urang teh kudu maca kana sakabeh ayat-ayat Fatihah jeung ari bismillahirrahmanirrahim eta oge termasuk kana ayat Fatihah. Wa adamul lahni jeung henteu cacadelan si jalma al-mukhili anu nyacad bil makna kana makna. Janten dina nalika urang maca Fatihah nomor ka-7 ulah cacadelan dina nalika maca Fatihahna. Atawa henteu nyacad anu mana nyacadna teh sampe kana maknana Fatihah. Wa antakuna jeung yen bukti itu Fatihah teh halatal qiyami eta keur tingkah nangtung fil fardi dina salat fardu. Fatihahna teh macana teh kudu keur tingkah nangtung dina salat fardu. Wa ayasma jeung yen meredenge si jalma nafsau kana dirina si jalma qiraata kana bacaanana. Wa alayata kholala jeung yen teu aya anu nyelang kana itu Fatihah dikoro ajnabiyun dikir anu sejen.
Janten anu nomor kasalapana kudu meredenge dina nalika maca Fatihah pikeun dirina sorangan. Janten nalika urang maca Fatihah teh kudu kadenge kedah kadenge ku diri sorangan gitunya. Anu nomor terakhirna dina nalika maca Fatihah ulah kaselangku dikir anu sejen atawa bacaan anu sejen. Sakitu wae mudah-mudahan aya manfaatna. Ngapunten tina kasalahanana penjelasanana. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.